Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Serat Abasa jelema anu haseum budi. Surat ke-80. Ka Allah abdi nyalindu tina panggodana setan. Kalayan asmanu agung Allah anu welas asih. Pangwawadi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He andika naha kitu jamadujeng haseum budi malengos teu marah mai dumeh aya jalmi laib anu lolong teu ningal padahal hayangeun panggih. Padahal manehna cunduk andika can tangtu ngarti kana pamaksudanana maksud mapai jalan suci hayang menang pangajaran agama Allah nu suci. Padahal semah nu itu kegedenti kaum kafir teu butuheun pangajaran dihormatur amis budi keur anjeun naon rugina mun semah teh anger kafir. Andika naha kitu boa nu datang panderi najan lolong tanpa daksa tapi sumujud ka Gusti beti antep ku andika tepisan dibere budi. Andika ulah kitu sabab nu datang panderi menang pituduh pangeran jeung sing saha bae jalmi nu hayang menang hidayah asal kayang tangtu hasil. Pituduh Allah nu agung aya dina kitab suci moal gingsir hamorobah dawuhan ilahi robbi disebarkeun ku utusan anu marul ya marumin. Allah sadaqallahul adzim. Hidayah cahaya pituduh Allah. Nur hidayah pesan akhlak muslimah. Nur hidayah cahaya pituduh Allah. Nur hidayah pesan akhlak